para wargi para sadarik sadayana. Hirup di alam dunia teh mengalami. Hirup di dunia urangan seukur ngumbara. Da tempat urang anu asli. Lain dunia, tapi nyaeta akhirat. Hayu urang siapkeun diri urang yang heurepan mangsa nu bakal datang. Mangsa anu urang mau bisa balik deui ke alam dunia. Alam dunia anu sakideung ieu urang eusi usuk rining amal soleh anu bakal jadi bekal urang gesan nyaba ka alam abadi, alam kalanggengan.